Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kumaha kabarna rerencangan nu aya di bumina sewang-sewangan. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kasehatan sareng masih tetap teras di tangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa patepang deui masih dina Anggi Channel anu sakumaha biasa urang ngabahas perkawis pelajaran anu aya di tingkat SMP sareng SMA. Tah salah sawis pelajaran anu bade diguar dina dinten ayeuna teh nyaeta pelajaran basa Sunda. Nyaeta anak-anakan ngaran anak-anakan sesatoan dina basa Sunda. Langsung wae supados teu nyangkolong teh kana waktos. Anak jelema dina basa Sunda nyaeta orok, anak buaya bocokok, anak monyet begog, anak babi begu, anak bagong bebenyit atawa sumamar, anak belut kuntit, anak kuda belo, anak kucing bilatung, anak munding eneng, anak bogo cingok, anak lele nanahaon, anak meri titit, anak japati piik, anak hayam ciak, anak bandeng nener, anak lauk burayak atau kebul, anak anjing kirik atau kicik, anak gajah menel, anak domba jando, anak maung aom, anak sapi pedet, anak entog titit, anak bajing kekes, anak banteng bangkanang, anak boncel bayong, anak bangkong buyur, buruy atau gendol, anak embe ceme, anak gabus kocolan, anak keyeup bonceret, anak kutu kuar atau bala gendir, anak lubang leungli, anak reungit utak-utak. Tah sakitu anu tiasa diguar kusim kuring. Aturun kanu parentos nongton ulah lali like, subscribe, komen sareng share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.